Halo halo dulur, bersama mamang kami aina erek nge-review ya pemasakan makanan tradisional. Nah, langsung aja langsung dia mesti kocok-kocok deh ya ting naon. Mun ieu mah jagong beulna tuh dikucok-kucok tadi panas make ieu tah ayeuna make besi beulna tuh dipindahkeun kana wadah ieu langsung dikamanakeun ya tingali tuh tah diteundeun meureun tuh diteundeun diasupkeun tah di dieu diayak ku si abah nyoba tuh dibere minyak ting mere pamanis tuh semut ka ngucrut gitu, aduh dikoyang-koyang deui tuluy samut ka bersih sih kan namanya ieu tuh geus diasupkeun tadi langsung di kanu keusik kemudian banyak keusik lebu naon anu kideung gitu, aduh tuh jadi nanti langsung ngurumpuy gitu. Mun ieu mah popcorn nya di bahasa urang mah dulur tuh si abah dikoyak-koyak-koyak direkamanakeun tuh tuh